Wilujeng Sumping dina video tutorial menggunakan aplikasi Plotagon dina larapna materi drama. Materi drama Sunda biasanya diulang di kelas 11 atau napi 12. Materi drama dengan seukur teori, nanging larapna dina praktek tangtu aya. Biasana supaya bang balu atau napi tantangan dina larapna materi drama. Di antarana kurangna minat yang partisipasi siswa, kawantesan fasilitas jeung sarana pamentasan, tesakabe guru bahasa Sunda miboga kasang tukang dina widang pintonan, waktu pengajaran di kelas oge kawatesanan, oge waragat anu dibutuhkeun biasana badag jeung kabutuhan properti, kostum, jeung muliana. Ayeuna Plotagon Studio jadi salah sahiji bongbolong pikeun larapna materi drama ngagunakeun teknologi digital. Ngagunakeun Plotagon Studio bisa jadi pilihan, kusabab bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan waragan. Oke, fleksibel, bisa dikerjakan di mana wae. Aplikasi gampang digunakan, jadi proses larapna naskah bisa gampang kalarapkeun. Proses bisa leuwih gancang, kusabab teu kudu aya proses latihan, asal ngerjakeunna taliti. Guru oge siswa bisa jadi apal karena teknologi anu saluyu jeung kamekaran zaman. Tentu baraya penasaran kumaha cara ngagunakeun Plotagon Studio. Hayu urang regepkeun sasarengan tutorialna. Kahiji, urang lebet kalaman Google Chrome, lajeng ketik plotagon.com. Plotagon Studio tiasa diinstal di HP, di Play Store, atau napi di App Store. Di dieu sim kuring bade ngunduh desktop app. Kusabab bade digunakan di laptop. Langsung wae klik Get it on Windows. Urang antusan wae proses unduhanna. Nalika proses unduh parantos rengse, urang lajeng ka File Explorer kanggo nginstal aplikasina. Urang klik wae. Klik centang, terus klik install, urang antosan wae proses instalasina. Proses instalasi parantos rengse, urang tiasa klik wae finish. Plotagon Studio parantos diinstal di laptop urang, kanggo ngawitan, urang langsung buka wae aplikasina. Acan kana halaman utama Plotagon Studio, urang tiasa ngalebetkeun heula email tiasa nganggo email Google. Upami teu acan gaduh, urang tiasa klik sign up, upami tos gaduh tiasa klik sign in. Lajeng urang eusian wae email sareng passwordna. Ayeuna urang tos aya di dashboard atanapi halaman utama Plotagon Studio. Kanggo ngawitan, urang tiasa klik create video. Sateu acan kana workspace, di dieu aya contoh naskah drama anu baris dianimasikeun. Di dieu urang tos lebet kana workspace Plotagon Studio, nu di mana ngagaduhan tools. Di dieu aya tool scene sareng aya tool scene tulisan. Di dieu bade nganggo tool scene tulisan. Urang klik wae, terus urang ketik wae scene tulisanna. Terus urang enter. Di Plotagon Studio miboga saberat tools. Aya tool scene, aya tools dialog, aya tools dialog duaan, aya tools sound effect,
aya tools musik background, oge aya tools sin tulisan. Salajengna urang bakal nganggo tool scene. Urang klik wae. Scene di Plotagon Studio parantos seueur pisan anu sayogi. Di dieu simkuring bade nganggo scene di kelas. Kanggo scene kahiji ayeuna aya di kelas. Kanggo salajengna urang tiasa milih aktor. Klik wae. Aktor oge parantos seueur pisan sayogi di Plotagon Studio. Salian teh eta urang tiasa ngakret aktor saluyu sareng kabutuhan. Di dieu simkuring tos aya aktor Rizky sareng aktor Reja. Urang klik wae. Urang oge tiasa nambihan ka aktor nu kadua. Urang klik deui. Di dieu aktor Rizky sareng Reja parantos aya di scene kahiji. Supados teu isen dina ieu scene urang tiasa nambihan musik nganggo tool background musik. Urang klik wae. Sapertos tool anu sanesna, tools background musik oge seueur pisan. Upami bade nambihan musik, urang tiasa ngaimpor wae musikna. Di dieu simkuring bade ngagunakeun Tranquil Music. Background musik parantos sayogi di scene kahiji. Teras urang pindahkeun wae ka luhur scene. Tool salajengna anu baris digunakeun nyaeta aya tools dialog. Urang klik wae. Teras urang klik aktor. Di dieu simkuring milih Reja. Tadi dia oge urang tiasa milih ekspresi Reja. Ekspresi di Plotagon Studio oge parantos seueur pisan. Di dieu simkuring bade milih look right atanapi ninggal kakencang. Tah salajengna kanggo nambihan dialog urang klik wae gambar mikrofon. Teras kanggo ngarekam urang tiasa klik mikrofon anu warna beureum. Ki, abdi aya patarosan ka iki. Tah, di dieu urang upami bade ngadangukeun urang klik wae anu hejo. Ki, abdi aya patarosan ka iki. Nalika parantos saluyu urang tiasa klik centang. Saluyu sareng naskah urang baris ngagunakeun deui tools dialog. Urang klik deui. Teras urang pilih aktor nyaeta Rizky. Urang milih oge kanggo ekspresina anu diluyukeun sareng naskah. Kanggo dialogna oge tiasa direkam wae nganggo tombol mikrofon. Kanggo tool salajengna anu baris dianggo aya tool sound effect. Urang klik wae. Tool sound effect oge tos seueur pisan sound effect anu disayogikeun ku Plotagon Studio. Di dieu simkuring milih chord thoughtful. Teras urang pindahkeun wae tool sound effect ka luhur dialog Rizky. Kanggo ngecek urang tiasa klik scene tulisan teras klik play nu aya di katuhu. Ki, abdi aya patarosan ka iki. Patarosan naon ja? Sigana Reja baluang pisan. Upama tools nu parantos dianggo parantos saluyu sareng naskah, urang tiasa lajeng editing saluyu sareng kabutuhan oge naskah anu parantos didamel. Upama proses editing parantos rengse, urang tiasa ngecek nganggo tombol play nu aya di balik katuhu. Kanggo nyimpen urang tiasa ngarender videona. Urang klik wae. Teras render video. Kualitas render tiasa diluyukeun. Teras urang pilih wae render teu nganggo subtitle. Upami proses render rengse, video tos aya di file laptop urang. Tah, kitu tutorial nggunakeun Plotagon Studio dina ngabantosan guru tur siswa tina ngalarapkeun materi drama. Mugia ngalangkungan tutorial tadi tiasa janten bong-bolong tur mangpaat ka urang sadaya. Simkuring Muhammad Rizky Taufikur Rahman sejak pamit. Hapunten tina segala kalepatan. Sampurasun.